aduh aing mah pamajikan rewel wae aing kajual manuk aing mah wayahna pamajikan manuk ampun aing kajual manuk dijual maneh wayahna Aya si Uwa euy, segan si Uwa daek teh. Ieu manuk paling tawaran lah. Tawaran ieu. atas di mana itu Biasa yang terima, tadi pamajikan aing ada bae. Jual manuk, Pak. kamar kita Ini mah halus. Dia mah manuk lagi bisa nyanyi. Aduh, ada teh Sada, sini mana? Pokoknya mau gagal. Tuh, nya halus ya, Wak. anak bisa jadi hantu Tidak berang kini. Bagelang mana eraeun. nah kaburak era aing di sadara biasana Oh, lupa kumaha sok sok jam sabaraha di sadara sadana teh mun teu salamat di maghrib ka luhur. oh gitu kira putih-putih Oh, tuh. Ayo mah manukna galain daripada yang lain, Wak. Pokona mau gagal, Wak. Edek mah. lain buru-buru ya teh kudu sabaraha Sabaraha wanina. sih aing sorangan jualnya sabaraha nah aing mah teu disada Kan enak mah eraeun, Wak. Da sona ya urang, aing da ieu mah da teuing da centil aing dijual teh da. terus sabaraha tidak pusing Tuh, sabaraha rezeki lah. Aing mah harga babaturan, Wak. Aing minta 5.000 lah. tapi nah itu 5.000. Anjing 5.000 aing mah. 5.000. Wah, 5.000 perak 5.000 perak. 5.000 perak. 5 juta. dulu aing 5 juta bisa rumah di motor aing kan Wah, aing keur butuh duit. Amun aing teu moal duit pamajikan aing sudah tua ka kamar lah. Aing mah ingin Nah, bisa sama kieu, aing bawa ke 5 juta menuk itu sugan teh 100 dibeli 300 atau wah, manuk naon atuh harga sakitu wah atuh moal boro-boro beli manuk juta-juta ya tuh wanina sabaraha atuh aing 100 paling kan nu ya na sepi eueuh kudu duit aing mah berarti pamajikan kumaha mun ge aing mah anu sajian wae itu duit mun 100 mah dibeli lah tuh tenangna jadi sabaraha hargana duit teh urang 3.000 kudu kumaha tuh 100 mah dibeli aing mah asa warga Biryani mah manuk kasayangan urang aing mah lebar wa euy ada duit urang boro-boro beli manuk 5 juta geus kieu atuh lah samahan jeung di calana ieu aus balik anak rumah asalnya lagi dipake enggak sudah ini 100 mah tuh harga diri kan tua tuh kan lumayan di calanan di calana sedang caprak kos nu edan beli manuk jeung calana engke 120 lah kurang duitannya aing mah tuh terus 50 mah tuh aneh hari itu bakal ngaget orang mangga urang bawa duit cuma tuh sajian keur aing mahal mah aing mah ini tuh mah jeung calana ya nek calana pan keur dipake kos nu edan atuh calana segala wah tuh ya bawa TF bae da eta bawa tuh aing mah sok mana tuh ya tah aing mah kan mau di logihan teh tah geus nya 120 nuhun atuh ya mau di logihan sakitu ge ieu kita niatna beli manuk aing aing mah wah tuh nuhunnya wah siapnya si calager we assalamualaikum Waalaikumsalam si goblok teun ka aing nawarkeun manuk 5 juta di duitan 120 daek edan sih kan sadahan teh menuk teh sada atuh sada kunyuk